3 tahun geus kasorang. Poe ieu kapangurusan PPSS nu dipupuhuan ku ETRS baris lekasan. Kahareupna insyaallah PPSS baris teras makalangan dina kapangurusan anyar. Teu burung baranang ku kagiatan jero 3 tahun teh. Mun dihitung mah salila tahun 2005 nepi ka tahun 2008 PPSS geus ngalaksanakeun 27 kagiatan nu patali jeung basa, sastra, atut budaya Sunda. Periode PPSS 2005-2008 dibuka ku kagiatan Pengadilan Puisi Yayat Hendayana 16 September 2005 di Gedung Kesenian Rumentang Siang. Ieu acara minangka apresiasi ka panyajak Sunda Yayat Hendayana kalayan jejer Yayat Hendayana unggah barewatangan. Nu jadi hakimna Teddy A.N. Muhtadin, jaksana Usep Romli HM jeung Cecep Bodansah dibelaan ku Hawes Tiawan jeung Saini KM. Di mimiti tahun 2006 PPSS mokalan acara Mieling Poe Basa Indung Internasional unggal tanggal 21 Februari. Ieu salah sahiji tarekah PPSS nu dirojong ku Unpad katut disebut Parjabar pikeun ngawabegan fungsi sosial basa Sunda sangkan bisa dipake dina rupaning widang paelmuan. Dina Mieling Poe Basa Indung tahun 2008, PPSS gawe bareng jeung Unpad ngayakeun pasanggiri tarucing cakra make komputer pikeun guru-guru basa Sunda. Pangarang sastra kamari pangarang Sunda ayeuna mapai mangsa pipir waci. Tanggal 27 Maret 2006 di Gedung Kesenian Rumetang Siang PPSS nu umurna geus nyorang 40 tahun ngayakeun acara milangkala pikeun ngawanohkeun ieu organisasi ka balarea. Tahun 2006 jeung 2007 PPSS gawe bareng jeung Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat ngahia pangarangora medalkeun karyana dina wangun buku. Nya medal buku Neangan Bulan, antologi sajak karya pangarangora, jeung Kembang Kadenda, antologi carita pondok. Pikeun ngaronjatkeun minat nulis kana basa Sunda sarta ngeueuban naskah-naskah sastra Sunda, PPSS ngayakeun rupaning sayembara. Di antarana sayembara ngarang nopelet barudak tahun 2006, sayembara ngarang naskah drama tahun 2007, jeung sayembara ngarang sajak Sunda tahun 2008. Sawatara naskah tina eta sayembara geus medal jadi buku. Tanggal 1 Juni 2006 Profesor Dr. Edi S. Eka Jati ngantunkeun pikeun mieling ieu ahli sajarah Sunda, PPSS gawe bareng jeung Pusat Studi Sunda ngayakeun acara 40 dintena Profesor Dr. Edi S. Eka Jati bareng jeung medalna buku nu maranggung dina sajarah Sunda. Bulan Juli 2006 Basisir Kidul Pangandaran jeung sabudeureunana kamusibahan tsunami. Rea masyarakat nu leungiteun pacabakan kitu deui barudak teu bisa sakola. Ti
Tidinya PPSS boga niat mantuan sasireun sabeunyereun. Tanggal 11 nepi ke 18 Agustus 2006, PPSS ngayakeun pameran lukisan Yusru Samsi di gedung Yayasan Pusat Kebudayaan. Hasil tina ieu pameran sawareh diajangkeun ke kagiatan amal. Tanggal 25 Desember 2006, PPSS masarahkeun bantuan buku jeung alat tulis ka budak yatim di wewengkon Pangandaran nu kamusibahan tsunami. Ieu hasil tina pameran lukisan tea.